Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi penggemar Bim Bim Kreator, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa membeli kaosnya sekarang juga. Ditunggu biar kami semangat. Jangan pangalakan suluh. Ya bapak kenyang we temahi suluhna. Lambung pangal suluh mah segera tuh di gunung hileun. Udah rongkohnya. Nggak wading pisan. Ya temannya ngasuh-ngasuh sana, bapak udah kalah suluh. Lambung pa miruseuna mah sok bau belandokan baju jaba sok perih kana mata. Budak kita ngalah suluh embung, kita ngejo embung. Kumaha tuh budak teh? Geus bapak nu ngalah suluhnya. Nya Jung. Mana pas suluhna? Nang ah. Bau pisannya. Jang, ieu sangus asak buat gera dahar. Asak. Beraku aing dahar mah. Tadi yang kita ngalah suluh teh daek, kita miruseuna teh daek. Beraku ayeuna dahar teh daek mah. Ya Pak, atuh nak dahar. Pak, mana sanggut teh? Urang daek aya di titah teh. Udah ujang mah ngalah suluh teh daek, ejo teh daek beakeun gua pasanguna bisa dititah teh daek deui. Aduh, Bapak, atuh urang jadi titah dahar mah daek. Oh, tidak bisa teh daek, jadi dibeakeun. Meureun heuh.